Ramadan makanya sih hati-hati, diraksa kurang dijaga, aduh. Paur, batakan lamun ngobrol ke bulan Ramadan, tangkap ku hati urang kade. Entong tangkap kuletah, nangkapna ku hati. Lamun urang hati aya ilmuwan, ieu rahang urang, lisan urang bakal dijaga. Lobana mah ku sabab hati eueusian, daya ilmuwan sehingga letar teh ka mana we daekna. Masya Allah, lamun urang ningali awewe, resep eta awewe guru dina mana teh dina hate ngadoa ka Allah Gusti jauhkeun dina hal-hal kieu lamun dek halal sing aya kamaslahatan. Berarti nyandung. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji serta syukur yang terpanjatkan ke Allah Subhanahu salawat wa salam yang terpatah dari alam wasallam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahwan mudah-mudahan orang sadaya sehingga insya Allah semua dikandung Rasulullah inna Allah rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah mudah dikerjakan Allah bisa ngaos tawasul bisa ngaos hadiah bisa zikir dina ieu wengi nyata wengian Ramadan insyaallah mudah-mudahan Allah masihan ka urang sadaya karidhoan layan mudah-mudahan hajat urang sadaya dikabul ku Allah kami mudah-mudahan sing kesehatan kondisi batin kalian keberkahan dina kehidupan berkah harta, berkah hidup, berkah hari-hari orang sadayana termasuk mudah-mudahan semua barikan usahana kalian mudah-mudahan orang sisirkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala wa alamin. Para jemaah sadayana alhamdulillah dia dina ieu waktos urang dikesakeun tiasa mapah kana ieu tempat sakumaha dawan Kanjeng Rasul dina nyata kita turutun nasib mana kalau majisil ilmi fi Ramadan jelma nu hadir dina majlis ilmu dina bulan Ramadan eta bakal dituliskeun ku Allah setiap langkahna sarua jeung sataun ibadah. Sataun ibadah ana lamun ti menteng Pak Edi ka dieu baralangkah Pak Edi. Di Gunung Cikur kan ya para langkah eta ya kuat ai karena sakit langkah 100-200 langkah mah kuat eta ketika 400-500 langkah ditandingkan setiap langkahna sarua diganjar ku Allah sarua jeung sataun eta pahalana sarua jeung sataun masyaallah. Nah, sarajeng ibadah setahun berarti lamun cara 100 langkah sarajeng 100 tahun. Masya Allah, kapita ini anak genapna ini di bulan Ramadan. Itu ingin geus teh hayang singgaloler gitu ya. Terus marokas teh kan saya. Insyaallah ngaji nagih muali lagi insyaallah orang saat pentingnya berfil barokah. Komo atuh Bang Ajit itu ya. Itu di jam ya Masya Allah dapat jalan lagi menidek dek wae. Masya Allah Gusti etalah keutamaan anak makin jauh makin gede pahalana. Kudu nama orang teh menik ngaji bulan Ramadan maka telah ka jonggol. Niatana ngaji begitu pika jonggol balik deui ka dieu. Puputeran. Alhamdulillah para jamaah sadayana urang eta dina wengian tarawih alhamdulillah bisa ngalaksanakeun tarawih urang masyaallah ieu kanikmatan ti Allah aya jelema nu hayang tarawih hese ku sabab geuring aya jelema nu hayang puasa hese ku sabab geuring masyaallah
Cobain nama bulan Ramadan, Masya Allah, anu marah, jebak kiai malu mau tadi, Masya Allah. Mending merenya hari anu tinya ho makana ilmu kita bawa teh sehari wakai pelbah kiai, Masya Allah. Geus nu geus sarapu kiai kayak geus sarapu dicara buta, namun geus eueuh kiai teh kumaha ya. Berarti agama ancur-ancuran. Insyaallah. Nah, ya pada jamaah sadayana orang lajengkeun kana hanca buktilatus shaum nyata pembatalan dina puasa. Ya kismani ari pembatalan puasa teh nyata dibagi dua, hiji kismun yukilu sawabas shaum las shauma nafsahu fala yajib alil qadha. Bagian kaijima batal pahala puasana ngan teu batal puasana mah ngan pahalana hukum batal. Fala yajib walil qada eta mah teu wajib qada. Kusabab nu batal lagi pahalana lain puasana. Jadi teu wajib qada tah, tapi teu menang pahala, masyaallah. Ieu tah urang penting teh ngaji teh dingaranan waktu sama mubitot. Di ngaranan we nu kitu teh ngaranna nu kitu teh muhbitot teh nyata jelema nu puasa tapi batal pahalana muhbitot. Nu bagian kadua mah di ngaranan mufattirat, naon ari mufattirat teh kismu yukil shaum kajani kasawab ingkana bi ghairi uzri wajibu fil qadha. Nu bagian kedua mah batal puasana in kana bi ghairi uzrin, lamun taya uzur maka nu kitu mah wajibu fil qadha, wajib kedah diqadha. Lamun jelema nu taya uzur batal puasana itu, lamun aya uzur batal puasana itu, lamun aya salian tina uzur maka batal puasana eta mah wajib qada. Di ngaranan we waktu sama mufattirat eta teh hal-hal nu ngabatalkeun kana puasa. Mana cenah ari muhbitot teh ari anu pahalana puasa nu teh ngan iman wajib qada wa yama tubtilu sawabas shaum nyata eta mah nu batalna teh nu bersangkutan hal-hal nu bersangkutan tina nu matak ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Cek Kanjeng Rasul kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illa juwal nyata eta dina sakumaha teu saeutik jelema nu puasa teh laisa lahu min siyamihi ngan teu meunang ganjaran puasa ila tiba ukur haus gitu walat jeung lapar. Bang haus lapar kurang hantem ti isu kurang ti subuh mulai bikin ka magrib tapi pahalana teu aya tiba ukur haus jeung lapar hukum. Nu kumaha nu kieu cenah anu kieu mah nu mantak ngabatalkeun kana pahala puasa mah hiji al-ghibah. Hiji ghibah naon ari ghibah teh wa yajikruka akhokal muslima bima yakrahu walau kunta shadiqon. Nu kieu teh ngomongkeun eta jelema teh ka jelema anu sejen itu bimayak rohu ngan anu teu dipikaresep walau kunta shadiqon kajenti bari bener itu. Jadi sebutkeun ghibah teh ngomongkeun batur anu eta teh nu teu dipikaresep ku batur itu kajenti bari bener gitu. Mun bener mah meureun lamun teu bener mah asupna kana fitnah kabeh. Ieu mah teu bener kabeh. Ibah akan jagaan kurang datang. Tah teh jagaan barang. Anu kaduana namimatu nyata ngadu-ngadu
ngadu-ngadu nakul kalam bikos diiko il fitnah. Masya Allah. Anu eta nakul kalam pindah ke ucapan bikos diiko il fitnah ku tujuan anu nipulkeun kana fitnah. Masya Allah. Nabi mah anu kadiluna kizbi akajibi bohong wahwal ibaru bigoril waqi bohong nyata ngamere berita atanapi kabar anu sesuai jeung kanyataan bohong mere kabar seperti pun beritanya atas jika nanti tukang berita mah hampir bakal kabeh puasana berita aja. Nah, kalau berita itu maka dia tahu lah, maka dia ekspos lah, teman-temannya masih bohong gitu. Masya Allah, istilah bohong dah, Masya Allah. Itu ngaduran kia jenah lain gibah lamun disebutkan kia, eta mah kehati-hatian seperti kia. Bila menjerat dia masih anu teh tukang nyata tukang paling. Ayo orang ngomong kata tangga, kade Aisyah anu kayak mana mah, kade lawan Aisyah anu mah kade, itu satu tukang paling, pertama ikhtiar ngajaga, kayak itu mah lain gibah kade itu, gitu mah hati-hati ya. Bohong tak bohong deh, mere berita anu sesuai jeung kenyataan, Masya Allah. Lobanya orang mau ningali kalau coba saudara setiap televisi hampir KPG berita lobanya bohong, Masya Allah. Kan hati-hati kade. Apa nu teu diucapkeun mah ngan merek kata-kata dina kata-kata itu kurang bahaya jeung statusnya, Masya Allah. Komo orang bari jeung telepon begitu telepon di mana ieu nyaho mah aya di karupanat ngomongkeun aya di jonggol. Ya, Masya Allah. Mereka kabar naon eta? Kabar berita palsu eta ge sama. Jadi hati-hati kade. HP ge bisa ngabatalkeun puasa urang, mana coba sadana gitu nya. Gitu kabar teh. Hati-hati Ramadan mah kade sih hati-hati. Diraksa kurang dijaga aduh. Paur batakan lamun ngobrol ke bulan Ramadan, tangkap ku hate urang kade. Entong tangkap kuletah. Nangkapna ku hate. Lamun urang hate aya ilmuwan iya rahang urang, lisan urang bakal dijaga. Lobana mah kusab hate eueusian daya ilmuwan sehingga letar teh ka mana we daekna. Ka mana daekna? Aku mah hawe asa teu batal, tapi begitu kurang dieusian ku ilmu, Masya Allah aing ngana hati ieu puasa aing capek-capek, banyak ketika iya ketika dia aing ngobrol jeung si anu, nepikeun kana pikeun ka ngabohong kitu. Didinya tah kurang kudu ngajaga lisan urang teh ku hate urang ku ilmu urang kade. Katakan lamun urang ngobrol dina Ramadan lamun kira-kira ngarujukna nek kana ngabohong eureunnan. Kamu ngadorongna urang nek ngomongkeun batu mah eureunnan nepi ka mewah gitu. Eta teh hese gitu. Hese pulihkeun gitu. Dialihkeun si ucapanna teh dialihkeun. Alihkeun. Ai urang pan teh nya ke Ramadan ke aras terus ke jeroan. Kalau pemukul batur, ini masalah. Hese, Masya Allah. Matakan hatena esian, kurang esian enak. Hiji ku zikir, dua ku salawat mual gerak. Mun esian ku salawat mah. Matakan biasakan bulan Ramadan mah gerak. Lamun keur sare teh sarena sare zikir. Ya mun urang kaji ting tukang sare, pahalana gede. Kuwi mah dek sare, berarti isuk kudu ka juhur, ke juhur hudang, juhur doang, ke tepi ka asar hees deui. Itu lamun sarena dek cikir he. Aku cikir lah dirinya. Kesian tong sana kosong. Kajian teh aya pahalaan sarena tetap leuwih alusan keneh di cikiran hate. Supaya naon? Supaya bisa ngajaga sababna naon teh tina hate. Nanti urang mun teu dijaga geus mah hampir bolos long. Ayeuna kieu we ku urang. Coba eusian urang tatangga urang, lembur urang berapa persen anu teu ngajaga letahna dina puasa. Berarti berapa persen anu lulus dina puasa jeung berapa persen anu teu lulus. Berarti kan batal kabeh eta. Batal.
ka mana ke aur-auran pahala ieu bocah. Ya, pahala keun tah pahala batur mah pahala urang we mah. Urang jaga pahala urang kitu nya. Da urang ge kitu sarua lamun melak pare diantep mah angger we. Moal ka ala hasil ku urang diantep mah. Begitu dijaga we ku urang. Dijaga tina hama, jaga tina manuknya. Rupa-rupa hama disemprotan ku urang. Alhamdulillah geuning ayaan. Ya. Tapi lamun teu dijaga sok we cobaan. Puasa itu pada jamaah sadaya masyaallah. Urang teh supaya ngaresapi puasa urang ieu teh puasa batu resapi urang. Lamun urang geus nyaho puasa kitu karunya ningali batur puasa ka situ teh. Jadi lamun ningali batur puasa, Aisyah puasa kumaha? Puasa we biasa. Aisyah ngomongkeun batur eta kumaha? Tah eta teh karunya urang teh. Ningali puasa sia kumaha ieu puasa sia pos kieu. Mana hati sia ke di hadapan Allah beraruh pahalana. Jadi karunya ujung-ujungnya jadi karunya orang teh masyaallah iku mah puasaan pantes karakter jelema nepikeun ka model kieu teh pantes ku puasana teu beres gitu. Pantes puasana teu beres. Tong borong sifat tarang aja nu ngaji ge hese ngaji ka dieu teh. Ya, da teu karasa geura heg. Urang ulin heg. Loba ngobrol gitu ngobrol ujung-ujungnya kok ngobrol batur tuh kanjebak ke urang ieu teh karakterisan dia encan ke panon dia ieu panon mah hampir berapa persen nu ngaji ayeuna ieu nu bisa muatan ieu itu lain timbang safira puasa teh itu aturan ti Allah urang mah butuh nyawa aturan Allah mah geus kumaha daek urang pos urang mau motor kumaha daek urang we mah gelila cilaka geuning. Tapi lamun diatur mah, tah lamun belokan teh rem, lamun rata pakai digas nah, kayak rem deh, ay kira-kira belok mah, sok dibak kurang, kami terus digas, di rem teh, cilaka tuh. Tak urang di dina puasa kudu aya reman atau aya pelebak atau ningali bujur awe di harapan tong molotov remat singgih awe. Mangga saya eta ngalihkeun kitu. Mantakan ketika detik ayeuna can bisa nyemah ka hiji tempat anu terbuka auratna can bisa saramadan ayeuna ya lu urang nyemah kan sok aya nu kabuka auratna nya can kuat ningali titis can kuat aya dina motor urang bisa kaya dialihkeun na motor mah kalau urang keur jijing lokasi memang terbuka deh kumaha dirinya rei we aya masyaallah iku meunah batal harta kene. Rey, emang terai coba aki tanya tah. Entah kudu nungorak ya. Aki lah. Atau mending ngajeng-ngajeng tadi yang terbuka lagi. Power we teh. Aduh ya aki. Cuma daangna saeutik kitu minumna saeutik ya ujung-ujungna pingsan wae. Masyaallah ternyata kieu ngaji teh gini ulang tujuan ngaji teh tah kieu. Lain ditah nanti supaya kita nyalametin karena ibadah orang. Lain kurang pula sosialisasi orang, tapi kudu bisa ngajaga sih lihat ngajaga, gitu. Da sawah yang tadi mah urang di pelakna, kudu nu panas di pelakna ge. Tapi ai kurang dijaga mah da aman we. Kajenting deket imah ya, sawah teh, ai dijagaan mah anggar ya. Kajenting jauh, ai dijagaan mah aman. Urang ge ye ndek cicing di imah. Dek liar, ay dijaga mah aman. Dijaga. Panjang di imah, ay dek di imah. Puasa teh, da di imah oge bisa ngajaga mah sarua. Hai. Ya, masyaallah Gusti, da gitu tah. Takkan dipikir-pikir pantes ya. Model pantes dina puasa akhir zaman mah pantes alusan kena HS dina. Sekarang beuki HS gitu ya. Gitu masyaallah. Langsungna saking kulobana. Nah, wal ihbaru bi qoril waqi ternyata geuning bohong teh anu nimbulkeun mere berita anu teu sesuai jeung kenyataan. Lamun ayeuna berita-berita nimbulkeun kabohongan. Tukang redaksina, nu boga TV-na, anu reporterna batal. Cicing wae manehna nyaho berita teh bohong.
disebarkeun. Kabohongan eta. Insyaallah Gusti dan komo jelemanya geus rupa-rupa masyaallah. Anu mantah kabatakeun teh najul maya rumo lima yahilu bisawat. Anu mantah kabatakeun kana pala puasa teh nyata ningali hal-hal anu diharamkeun. Masyaallah. Urang ningali susu gede eta susu. Masyaallah. Haram. Batal. Haram. Haram. Ieu mah nyarita nu haram ya, tong ku sahwat mah ulah. Anu haram mah tong ku sahwat ulah. Ningali we geus ningali ku ningalina teh kieu, urang nyaho eta teh haram dipolototan we atunya geus. Morolok harita keneh pahalana. Langsung. Buka mah haus. Capek mah heueuh. Lapar mah nya, perih mah atunya nya ti isu. Begitu dek sore urang ningali dirinya perkara nu halal wa najru lima yahrumu eta ningali kana kaharaman batal harita keneh puasa. Pahala urang. Masyaallah. Di urang kudu kumaha nyalabatkeun puasa ieu. Nya kudu ini kumulanya aing ngajikeun jelas. Kita ngajikeun teh naon. Masyaallah. Ternyata geuning masyaallah. Urang resep-resep aya nongkrong di jalan teh masyaallah hareran merdi gitu. Tinggalan. Masyaallah. Nikmatnya. Aw lima yahilu bisawat atanafi anu nya eta nu halal. Tapi make syahwat itu make syahwat seperti dia orang ningali halal kan ningali akun teh halal tapi lamun disahwatin kurang cabak-cabak teh gitu asa mundel-mundel gitu kumaha eta nyabakan apem halal mah tapi lamun ku syahwat batal. Urang ningali budak leutik, si budak geus-geus teh geunah, budak masyaallah. Tetep bapak. Pesawat mah kitu tah. Anda di lima yahrumu kade ningali ku nu haram-haram, tidinya hal-hal nu haram, aw lima yahilu atanapi anu halal, dan make sawat batal pahala puasa. Ini lagunya. Pantesnya anu penting nama urang jaga urang entong dedeyeun lamun ningali mata teh sapalebat je tong ditingali deui geus ieu mah sok aya nuturkeun tu depan eta banyak kita teh sok aya nuturkeun banyak kita teh sok aya nuturkeun masyaallah aduh masyaallah eta aya geus meuli sayuran jeung ibu-ibu aduh tinggalan ibu-ibu geus teu kontrol ibu-ibuna geus teu kontrol. Masya Allah, lamun urang ningali awewe, resep eta awewe buru dina mana teh dina hate ngadoa ka Allah Gusti, jauhkeun dina hal-hal kieu lamun dek halal sing aya kamaslahatan. Berarti nyandung. Jadi hayang-hayang deh gitu beri gitu. Jadi kita asal Gusti lagi. Gusti lagi. Kena lah tamu kali pandang kaitan halal lah, kita masyaallah Gusti, dah kita kerja. Ulah teh hese ya hayang ngejar ya, hayang ngarapihan urang puasa urang ieu, hayang ngarapihan masyaallah, hayang ngarapihan. Kalau pikir ka abul-abul mah ya puasa masyaallah, geuningan. Tanu pikir kitu tah. Anda cerita lima yahrim nah kumaha urang lamun ningali dina YouTube tah asup ieu na YouTube ge urang kan ningali YouTube tujuanna mah lain ningali hal kitu kan urang teh ditingali begitu tingali asa pantas kita bararohai sarua wae dibakan sarua
maka kan tong sering ting ningali YouTube teh lamun endeke urang ningali YouTube teh cokotna anu kurang di subscribe kitu nya di subrek kitu nya urang kan eta mah khusus malayan eta nanaonan itu dan tinggali channel-channelna anu kira-kira urang kana agama kitu teh kan jauhkeun heula dina keur puasa teh raksa katanya bahaya jadi bahaya tekan begitu orang ningali YouTube ge tingali ulah tong tingali teh kira-kira sasaranna can tepat ulah ditanggap komo urang di ngeunah-ngeunah we nya di ngeunah-ngeunah mah komo mesti nah eta an-najru lima yahrum wa lima yahilu bisyawat aya di ayalat azabin najri nyata menikmati naon anu ditingali di sarua urang ngajimati masyaallah dinikmatan ningali urang almun awet mah ningali jauh digeunah-geunah ieu jauh masyaallah ieu jauh prakasa amat gitu sarua eta ge menikmati ngaran yalataz gitu yaltaza binazri ayaminul kadhiba ay haliful kadhib sumpah anu bohong sumpah anu palsu nimbulkeun pembatalan kana puasa qaul zur wal khusyu wal amalu bihi dusta. Masya Allah ucapan-ucapan dusta wal khusyu jeung ucapan-ucapan goreng itu aya ucapan goreng kan puasa wal amal termasuk pagawean anu goreng ulah ngalakukeun goreng puasa ucapan kurang jaga amal kurang jaga itu ucapan jaga kurang akhlakna jaga termasuk kagorengan tina kagorengan kurang naon sababna malam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa Allahu hajatun fi ayyada ta'amu wa syarabahu jelema anu eta jelema teu ninggalkeun kana ucapan jeung perbuatan dosana maka Allah teu butuh ka eta naon anu dilakukeun eta jelema lamun jelema puasa ngalakukeun kagorengan ngalakukeun amal goreng jeung ucapan-ucapan goreng jeung ucapan dusta Allah teu butuhkeun kana amal teu butuhkeun amalna wal qaul zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu lagi itu tah nah eta mah anu ngabatalkeun kana pahala puasa anu kaduana nu matak ngabatalkeun kana puasana mana hiji al-mufattirul awal ar-riddati nu kaiji jelema murtad. Masya Allah jelema lamun murtad dina keur nalika puasa batal puasana eta mah lain pahalana puasana wahya qatul Islam eta mutuskeun Islam biniatin aing teresep Islam teh dek dina niat au qaulin atanapi dina ucapan au filin atau pagawean walau kanatir riddah lahzatan wahidatan kajenting sakedan eta manehanana murtad da sakedan tetap batal puasa kurang sing hati-hati kada berpuasa al-mufattirus sani nu kaduan al-haid lemah awewe nu haid wal nifasu jeung nifas wal wiladatu jeung ngajuru walau lahjatan minar ka genting sakedeung tina eta beurang awewe nu haid nu nifas jeung anu wiladah ka genting sakedeung batal
Al-Mufatirus salis al-junun memantakna batalkeun mukatiluna al-junun jelema gelo walau lajutan kajenting sakedeung eta gelona tetep batal puasana Gusti lain. Al-Mufatirur rabi jeung anu mantakna batalkeun kaopatna al-ibau wa syukru pingsan atau napi mabok ija ama jami'an nahar lamun etam pingsan teh sapopoe terjadina wa maiza faqa walau lazatan wa idatan lamun sempat sadar mah eta jelema teh kajenting sakedeung eta jelema teh nyata tetep dina kaul muktamad mah hukumna puasana sah lamun jelema teh pingsan kan sakedeung pingsana tetep cek kaul dina muktamad mah hukumna sah puasana tapi lamun wajani nahar pingsana teh sampoe eta mah tetep teh batal puasana gitu. Nah eta cek Imam Romli sohasomu wa huwa mu'tamadu inda Romli cek Imam Romli mah tetep sah puasana lamun cara eta jelema pingsana sakedeung gitu tah tapi wa inda Ibnu Hajar cek Ibnu Hajar mah yabtulu ijata adabi walau lahdotan hukum puasa kadua-duana teh tetep batal lamun aya kecerobohan kajenting terjadina kajenting sakedeung. Jadi lamun ngahaja mah kecerobohan kusab akibat kecerobohanana pingsana teh kusab kecerobohan cek Ibnu Hajar mah tetep batal gitu. Ibnu Hajar tah. Tapi tadi cek Imam Romli mah gitu. Tapi cek Ibnu Hajar mah tetep Al-Mufatirul Amis jangan maka sabatalkeun kana puasa teh ajima nyeta jima ija jamaah amidan lamun eta kumpulna eta jelema jima teh amidan ku sabab ngahajar berang-berang ku sababnya eta panganten anyar tual toel teu karasa hayang weh nah terjadi tajima maka batal puasa batal amidan ngaja aliman jeung nyaho itu kana eta naon kaharamana nyaon bitahrim dilakukeunana atas dasar kahayang sedikit lamun jelema jima begitu jelema jima teh teu nyaho saking teu nyahona ieu mah asal teh mukalaf begitu mukalaf kan beurang karek asup Islam teu nyaho puasa teh asuban teh hayu we puasa teh tibang teu darung ku jeung teu nginum ai jima meunang hayu jima eta mah teu batal mun teu nyaho mah ku sabab naon ku sabab aliman ku sabab teu nyaho eta mah jahilan itu urangnya puasa gitu puasa teu dahar teu nginum aya sebenarnya teu ukur teu dahar teu nginum hungkul aya ngarokok mah meunang kitu nya jahil tah gitu teu nyaho mah teu masalah teu nyaho dina jima kitu bitahrim ngan jimana dilakukeunna ku sabab kahayang sorangan lamun kieu mah ya Aisyah pokona sia lamun teu jima sia paling payah itu paehan dibuka pemajikan jeung salakina dibukana ngantong kusorangan dipaksa ieu begitu dipaksa sataranjang diasupkeun keneh kuno anu nodongna ulah ngasupkeun sorangan begitu diasupkeun kuno anu nodong atuh pan geunah lila-kailaan manehna ngengkog we saeutik batal atas kehendak sorangan eta. Jadi teu meunang seperti dia. Ya seperti netral ya. Jelema urang hayo diancam awas sia nya poe paehan sia lamun teu didaangi kudu nginum sia. Siapa saja puasa? Nginum aya. Nginum. Urang teh kieu diinum blek-blekan eta batal urang. Tapi lamun kieu mah ditodongkeun ku jelema teh, "Ayo sia inum." Dedetkeun kana suku urang teh ya. Begitu dedetkeun asup daek teu daek.
Ya kusok yang kayang urang didedetkeun teu bakal. Ngan neangan kitu tah. Didedetkeun. Ngan ulah kieu begitu tenggak asanggeuna itu cai teh ditenggak deui ku urang anu kaduana jadi batal. Kesabaran gitu. Kusabab ditahrim. Dasarna atas dasarna dilakukeunna entong atas dasar kemauan sorangan. Itu, tong dasar kemauan ulah. Gusti dagung gitunya ngan kitu ge udah jelas ayeuna mah teu ditodong kitu geus baruka. Jadi lebaran masyaallah Gusti kade gaya hukum lebaran teh boga hukum tong misalkan teh boga hukum lebaran teh anu menang lebaran teh saha wae nu menang lebaran teh aya nu menang lebaran santai. Jadi anu teu puasa mah teu menang lebaran teh. Henteu. Itu puasa gini ya masyaallah. Tong baru dicepat anu puasa iki aya halal anu eta meunang dina lebaran pada zaman sadayana. Insyaallah. Nah, wajib sada somo fi Ramadan yaman kamilan bijimain tamanasimin diri sawam lamun jelema eta jima dina bulan Ramadan bijimain tamin kana jima nu sampurna asimin maka dosa bihi eta ka jelema li somi. Masyaallah. Jelema lamun eta jelema jima dina beurang bulan Ramadan tam sampurna maka eta jelema otomatis dosa tah mana tartiba alaihi khamsatun lamun eta jelema ngabatalkeun dirinya dina Ramadan kusabab jima maka diharamkeun pikeun eta jelema 5 perkara. Lamun jima di beurang Ramadan. Hiji lihukil ismi menang dosa itu. Nu kadua wujubil imsak kudu nahan dirina tina anu ngabatalkeun kana puasa. Teu meunang daang. Lamun jelema jima begitu jima teu meunang daang. Kade. Nu katiluna wujubut takjir, kudu ditakjir. Mun jima ya, kudu takjir. Mana takjirna? Wa huwa ta'dibu minal hakim, hukuman diri eta jelema. Eta wajib ka eta jelema supaya eta jelema teh nyata hakim, hukuman diri hakim menang tah hakim ngahukuman ka eta jelema bila mana eta jelema teh teu tobat wa yakunu li ghairi ta'ib lamun teu tobat mah eta jelema wajib dihukum. Jadi lamun aya jelema jima teu tobat hukum penjara. Wajib penjara. Wujubil qada, nu kaopatna wajib qada. Jaba kudu penjara lamun teu tobat. Jaba wajib qada. Nu kalima wujubul kafaratul uzma wajib kifaratul uzma. Mana kifaratul uzmana? Wa ya ahadun salasati asya murattibah. Eta jelema teh hiji ya ibku rokobatin mukminatin eta jelema teh menang wajib kudu ngamerdekakeun hamba sahaya budak anu mukmin. Lamun eueuh budak mukmin eta jelema nu jima wajib syam musyahraini mutatabi'aini wajib eta jelema teh kudu puasa 2 bulan berturut-turut. Lamun teu mampu kene boro-boro 2 bulan kudu eta ge sabulan teu kuat nu katiluna it'amu sittina miskinan likulli miskinan muddun wajib kata jelema nu jima merek kadaharan sittina 60 miskin likulli miskinan muddun setiap jelema nu miskin teh samud.
lamun aya jelema jima ke kan menang dosa tah kudu ditajirna berarti lamun anak teu kuat puasa 2 bulan berarti kudu mere kadaharan tah kana 60 fakir miskin bari jeung ngomong kieu umumkeun urang ka fakir miskin ka punten abdi teh nyata jima jeung pemajikan di bulan puasa gitu wayahna we ya abdi teh nyata hayang kiparat gitu kieu nya mere kadaharan kurang 60 tah miskin setiap jelema miskina samud wa tajibu hajil kifara rajulil alal marati wajib ya kifarate alal rajuli pikeun lalaki la alal marati teu wajib pikeun awewe mah kumaha cenah awewe apa lalaki nu kifaratna wajib awewe mah nu wajib mah lalaki Sti, masyaallah orang kematakan kareta jaga tungguan atuh kuat tengah kowe pakai bari buka itu tungguan sing kuat mantakan sing hayang-hayang teuing mah itu da ayeuna mah atuh puasa masyaallah nah eta tah geus saeutik deui al-mufattiratus sadis nu kagenepna nu mata kabatalkeun kana puasa teh wusulul ain nyata asupna benda min manfazain kana tubuh maftuhu ila jawab nyata kana rongga mulut itu ta seperti kumaha kieu ya kurang perkara urang kan lamun cara urang dina zauq seperti kieu lamun jelema kharaja bihi al hawa fala yadur usulaha ilal jawf benda naon wae anu ku urang aya seperti urang ke salat aya we aya menyelap dina huntu teh itunya aya menyelap digayung nih kurang ngajerokeun nah ada kecuali kieu seperti orang teh lamun kan aing nyikat giginya karasa tiis gitu jadi asiliurna teh tiis kumaha tah batal apa henteu lamun kurang ditelan eta mah teu batal eta mah sesa itu anu pentingna urang ngarasa yakin deh bahwa setiap urang geus nalika wudu atau nalika geus lengsetina nyikat gigi eta geus bersih pasti yakin bersih nawe heula lamun yakin bersih tiis geuning ditelenting geuning geunah tiis kana beunteun itu batal itu henteu tapi lamun aya amis gitu atau tapi darah teh kurang teh darah ditelan ku urang batal kadeta eta tapi lamun cara dina rasa mah rasa gitu henteu kana jawab ma wasala manhuma ila jawab tapi nak kana jawab eta mah teu batal aya rasa seperti jelema ngasaan gitu ngasaan hidup gede nah di dieu aya masalah ya jadi aya masalah kumaha masalah benda anu asup kana tubuh hiji hukum ibroh hukum kumaha hukumna lamun urang disuntik dina nalika puasa disuntik dina disuntik tajuju lid daruroh menang lamun darurat walakin italafu fi ibtali alisaum ngan tetapi ulama berbeda pendapat dirinya ikhtilaf ulama ai kaul kahiji mah lamun jelema disuntik innaha tubtilul mutlaqon li anna wasulat ila jauh ecek kaul kahiji mah tetep batal mutlak itu kusabna di anna wasulat ila jawab kusabab asupna eta kana tubuh kalau urang disuntik kan asup keulnya disuntik karena disuntik atau asup kana tubuh anu kadua mah innaha la tubtilu mutlaqon anu kadua mah teu batal mutlak li annaha wasulat ila jawab min ghairi manfajin maftuhin itu asupna eta kana jawab teh eta henteu melalui rongga badan anu terbuka jadi kusabab disuntik mah teu lewat ieu gitu anu lewat ieu mah batal kusabab disuntikan teu lewat ieu cenah jadi teu batal ieu ikhtilaf kadua ieu ikhtilaf kahiji mah tadi disuntik teu batal mutlak
anu ikhtilaf kadua mah teu batal kusab naon kusab disuntikan kan dina ieu gitu. Jadi henteu ti dieu asupna, jadi asupna ti dieu bukan dua tah. Ayeuna nu katilu wa qaulu fi tafsir anu katilu mah dirinci. Jadi dirincina kumaha? Wa huwal asoh hiji dina qaul asoh. Dina qaul asoh mah iza kanat mugaziatan patubtilu saum lamun anu diasupkeunana gitu, nu diasupkeunana teh anu eta nu diasupkeunana nu mantak nguatkeun kana badan gitu. Iya nyeta wejakana gara mugaziah panan juru ngan ditingali. Jadi lamun sakira-kirana urang disuntik teh suntik naon ye? Suntikna suntik sehat intinya nu mantak nguatkeun kana badan, ditingali ke dina hukumna. Gitu. Dina hukum. Mana hukumna? Kieu iza kana fil uruk maju wafan. Gitu. Wahia al-awradiyah. Lamun eta ayakna dina nalika disuntik teh gitu. Wahia al-awradiyah kayaanana eta mah melalui urat dimulai urat tai urat teh pasti ya urat ya tai teh urat ya terus urat lamun mulai urat disuntik eta patatul batal tak lamun melalui urat hiji ieu lamun anu bersangkutan jeung anu nguatkeun kana badan ya. Nu kadua wa ijakana fil adoli wayal uruku ghairu mujawafah. Ieu mah lewat otot. Aya otot kan kieu tah. Aya otot tatan kieu, tah ieu otot ya, ieu otot tah. Kita otot gitu. Gitu. Otot itu. Tah lamun otot mah falatutin coba buat otot. Jadi lewat otot gitu. Lewat otot. Eta dina hukum dina nyuntik disuntik gitu. Jadi aya rincian-rincianana. Hiji batal anu mutlak, kadua batal, katilu anu nyangkutna dina masalah nyuntik teh apakah bersangkutan jeung anu disuntik teh apakah ieu sangkutanana anu mantak muatan apa henteu? Lamun mantak muatan berarti dirincikeun. Hiji lamun melalui urat mah eta batal, nu kadua lamun melalui otot mah. Gitu. Eta dina rincianana. Nah, hukum nukhomah, hukum dahak ya. Ya sok sering kali orang dina dahak. Dahak sing hati-hati dina dahak. Dahak kayak wa mislaha wa bulgom dia tafsir. Nelan dahak. Kumalon nelan dahak. Nah aya hukumna mana hukumna dirinci deh hukum dahak ge ijawa salat hadaz zahir batalaha batala saumuhu lamun batasna batas badan bagian luar hukum mendelana maka batal puasana dahak. Jadi lamun cara bagian luar si dahak teh non dina kayaanana geus bagian badan luar di luar gitu kurang teh geus keluar si dahakna maka tetap batal puasa. Tapi aya di jero mah ijawa salat hadal batin batal ahai palayab dulu somuhu aya ngaran-ngaran dina non aya dina batin mah teu batal. Kumaha ngabedakeun antara zahir jeung batin? Jadi kieu ngabedakeun aya. Lamun haddohir mah makhrajul hurufil kha tah ieu teh nyebutkeun kha teh ieu teh luar asupna. Ieu teh johir asupna. Jadi lamun dahakna ieu aya dahakna ieu. Dahak teh enak ieu. Ho masih nyebutkeun ho. Tah aya ieu dahak teh begitu aya ieu kurang telangkal ka jero. Nah dahak ieu. Tapi lamun cara dina batin mah wahadul batin makhrajul hurufil ha. Ha di mana sih ha? Ha berarti ha mah ieu kan. Ayeuna ieu ya. Ha. Tadi mah kho, ayeuna mah ha. Ha mah berarti aya ieu. Ayeuna ieu. Kajerokeun kurang teh eta mah sebutna had batin.
batas batin jeung batas johir. Lamun batas johir mah kho, batas batin mah ha. Lamun dahakna aya dina ha teu batal. Tapi lamun dahakna aya dina kho ditelan kurang batal. Kitu nya. Insyaallah mudah ngabedakeunana. Eta fa inda Imam Nawawi, cek Imam Nawawi. Wa khulifa fi makhrajil hurufil ha, eta perselisihan ulama dina masalah huruf ha. Cek Imam Nawawi mah kieu min hadid johir, dina had johir ge patabtilus saum, tetep kajenting eta dahak aya dina johir patabtilus saum batal puasana. Ijab tal'aha ba'da wusuliha ilaih, maka wa inda Imam Rafi'i mah man hadal batin kajenting cek Imam Rafi'i mah kajenting aya dina batin dina ho aya na ida hak teh itu dina batin fala yutilu ibtala'uha tetap teu batal. Itu eta cek Imam Rafi'i. Masyaallah pembahasan usah kurang ieu makan hukum tarawih capek sih istirahat jadinya masih ada pertanyaan. Kadang orang kan lamun niatnya kan biasanya ke kamari kan langsungnya nawaitu shomogori syari kunihnya puasa sebulan gitu. Lamun cek Imam Syafi'i mah tetap ada niatnya bal penting gitu. Malam ibayin jadi malam ibayit cenah ya niat jelema anu tenangtukeun niat tapi penting fala saumalah untuk puasa akan sing hati-hati dina niat. Ai niat mah penting we. Urang rek KS ke, urang ukur sabab teh urang rek KS atau rapi urang pokona teu penting. Urang bari sahur maka ieu teh inget urang teh hayo kerja mana teh kerja mah inget teh di diingat teh itu urang teh inget kana niat teh kerja mah teh mangga jadi sah. Itu sah niat kare niat. Pertanyaan saya. Di pusat apa? Itu di pusat tetap pusabab. Eta mah lamun dina impusan mah kunaon jadi ngajadikeun batal. Pusab eta mah asupna kan langsung langsung kana urat, langsung cek kali atuh geuna di impusan namanya. Gitu ya. Soalnya kan tapi tadi aya ikhtilaf kan anu jelasna memang anu paling dominan mah impus tetep gitu ya. Dan lamun dina eta dina lamun dina suntik ke diri cila gitu. Kan aya impus mah teu meunang lamun teu lewat urat mah mau asup gitu. Lamun teu lewat urat mah gitu ya. Gitu kecuali aya urang kan aya kamari vaksin kan nya. Lewat otot nya pedinya. Nah ieu otot pan suntik ke otot. Jadi teu batal. Kita menyokot ulama nyata urang nyahonakan hukum teh ke nyaho mana batal mana teu batal gitu. Gitu ngeunaheun urang rek copot kana Imam Nawawi gitu dina impus pada teu batal. Impus masyaallah Gusti lagi. Pajajang siapa? Gitu. Alhamdulillahnya insyaallah. Kayak urang kan hukum zakat gitu, zakat urang sing hati-hati kayak ningali kana imam kumaha beas kumaha hukum akademi ininya urang dincikeun kumaha engke anu geus balik anak urang kan lobana mah itu sah urang teh kadang-kadang anak anu geus balik ge urang sok di Jakarta teu mere beda heula ka anak teh sah di Jakarta gitu. Jadi seperti orang teh buka anak teh kan aya balik mah ukuran lamun lalaki 15 tahun mungkin geus 17 tahun aya urang di Jakarta urang teu beda heula ka anak teh sah Jakarta gitu. Eta kan kumaha urang gitu. Nah iya dina hukum ke urang aturnya enak bersih-bersih itu bersih-bersih mudah-mudahan urang ngaos dina penting ayeuna mudah-mudahan urang sadayana khususna sing dipasieun kesehatan keberkahan kalian mudah-mudahan sing barikeun dipicina ku Allah insyaallah para jemaah sadayana urang dina wengi Jumat enjing berarti mencita di Kemisnya dan Kemis ba'da zuhur. Jadi Kemis ba'da zuhur urang di sapina terus menjadi mata orang sebelasnya. Allah mudah-mudahan sadayana terus berkorban itu mudah-mudahan sadayana sing balasan ti Allah mudah-mudahan sing dilipat gandakeun dina pahalana termasuk mudah-mudahan sing dilancarkeun dina usaha sadayana mudah-mudahan sing rezeki nu dipasikeun ku Allah ka urang sing rezeki anu barokah
Intinya hapunten cekap para jamaah sadayana pun masuk ke wadon makadar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.